Kau lah kekilincingan. Kilincing masih jauh-jauh. Kerincing masih. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Badalohor. Allahu Akbar. Dacar waktuna. Ngasya Badalungan. Surya Pringga. Surya 16. Temenang. Surya Pringga. Bayu Putu. Aing jelema rayud kanyut. Bayu Putu lain rayud atuh. Jauh-jauh. Bayu Putu. Ngaran kaula Bima Putra. Anak si Bima. Bima Putra. Bima Ungjila. Jauh. Nilai kawawa Ungjila mingkop. Tapi omongan Bima Putra. Arimbi Suta. Arimbi Rana. Cekek aden. Naosya. Nah, apa teh? Ibu Tobil. Cen Arimbi Raja. Lain. Ada teh. Jauh. Atuh ningali we kana. Jauh. Bunghar. Lain. Sok sia. Sok Ibu Tobil. Arimbi Ratu Panggagahna. Lain. Jauh. Lain gitu. Arimbi Sakti. Lain. Mulai jauh lain. Arimbi Panggelisna. Lain. Bebas. Mau aing disiksa teh atoh. Lain atoh. Itu menurut Arimbi Suta. Cabang Tutuka. sok naon. Mungkin ngambek ah. Ayah kasihan. Cabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Cekek jaga. Nana siapa baju? Lancega. Kabogona. Benar aing nyawa si Bima sampean lain. Anakna putrana itu bergum. Aing ge nyaho si teh inte ti asdina nya. Hutang pati bapate hutang urang beurang. Maju musik sia halibot. Aling. Bulan aling. Sawias ku abdi jelema kieu aling. Nikah sakeblok. Permiaskan ini. Mudah-mudahan sih hasil ya. Hadiah kan mani mah. Aduh, paredo gerak aja. Kebenang si kurangnya. Malegap teu geuna. Jauh kene? Jauh. Sabaraha pudunan deui? 2. Kita seri napas goblok keburu bea babuk napas tapi baleungeun timbang tim Cinu Agung ya babuk si tarik pati berpati hutang wirang bayrang modar sia tarik tungga tengah teh bentak atuh kasaha keunaan abi teh kadulungan doy sabaraha kagan ari bentak na beunang gerasa kagan we teh
geungeut teh mendong peureum sia. Bencak tuh. Beunang Kang, Benang. Babuk. utang pati bayar pati. Sing kari. Utang wirang bayar wirang. Sing kari. Mangsana ayeuna Aduh. pikeun di teungeu ku aing ulah jasa. Teungeu. Aing teh geuleuh-geuleuh teuing kasiat teh. Bawa aja. Awas teh. Utang pati bayar pati. Utang wirang sing tarik ditarik. Tidak teuing. Lapur Lain sabaraha kanjeng nu belok. Semak kabeh hatur kula. Geuning nyanak panah. Tingali dina rungkun-rungkun ringui keneh. Nanakeun ieu siluman-silemin. Daek teh usung esangna para Kurawa jalma nu diburuhan. nya jam Atos ku abdi ket kapernakuan. Aya nu ditewak buta saurang nama teh. kumaha teh? Pengakuanana heuh cenah aing teh dititah neangan Pandawa. Oh tuh geuning. Tuh geuning. Eta geuning. Di antarana cenah saha nu diteanganana Citrayuda, Anggada. Geus teu ditulikeun. Jauh. Tina hiji panah bakal datang puluhan panah. Urang usir eta jurig. Ya ramana we. Juragan Abimanyu dina eta nyepeng panah jeung gonewa. Pres pisan kula. Sokot gonewa Dah raketak kaluhur. caka panah buntutna kaitkeun Kaitkeun tiket. tang 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 Tiket ceng teh. tang 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 Eta saraetanya tang 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 kaburu lepas Eta alah percis ramana. ya. Wah, Bang Sumantri. aduh, Bang Sumantri keur gagah gitu, Bo. Raden Putra Bang Sabatu Kulit. Cibaruyut. Siapa tuh tuh? Di Cibaduyut. Bakatin ku kekeh. Nepi ka ditu. Aduh, eta senjata mah. Tingali aing. Senjata warisan ti Pangeran Diponegoro. Ieu teh warisan ti almarhum Darso. Ya, papatong. Gelaan. Alah. Berang maju ka lohor papatong koneng enteup neregan. Nah, geter jangjang kawas anu ngagupayan si horeng manehna cari kabur si horeng tahu Sumedang Jauh. alah tinggal ikut senjata aing Awas, si geuna. Bas.
wah aturan kulan nuhun ujang wah damang kulan wah semua maje ucu nuhun ai sehat mah wah kulan oh nya kitu teh ngaran-ngaran maje madacu kadang-kadang we kadang sehat kadang teu damang ya Pak da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae da papasangan wah atuh di dunya cager gering bunga seuri ceurik eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucu atuh kan tenang wah dina wengi ieu ucu kapetok aduh usaha wah kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan sumohon wah di Pajagalan di nararaga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka-62 sumohon Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu Dirgahayu muga ulah benang dijajah deui ujang ulah kasorang deui dijajah teh wah da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula iya tuh kan tenang usaha teu lancar sageunahna ge dijajah wah cu sabab naon pan hikmahna mah ayeuna ujang laras moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka tanpa kemerdekaan wah nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha atuh kan tenan wah urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur perlaya di medan danalaga anu parantos pati di medan jurit sah wah mangga anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeuna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu amin amin atuh ayeuna seueusiwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang tah eta nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji sumoh eta wah teu aya sanes bulan ku getolna urang ka kebon ku getolna usaha getolna tani wah disiplin hirup sumohon mayar pajak bayar da ai berjuang teh ucu lain mangul bedilwu sanes aya alam merdeka kudaek bebersihna berjuangnya boh di buruan boh di mana-mana nya cu sumohon wah oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang oh sae mangga wah hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang gotong royong deui kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat supaya sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai wah ese nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara laras kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan jadi we manunggal wah nya eta urang sararea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cu kan tenan harengheng ku dedengean da eta keur pajeuna pajejet eta teh wah kulan pajejet ku dedeleuan laras rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teu ku hanteu ujang meni mata karareueung wah tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat wah geuning akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang geus dog tinggal igal wah ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa
ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda Ciri ulah khas. gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing kuatkeun global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa da ngabogaan ya cuk sumuh sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana laras mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wah bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wah lah tina panas kana tinggi cing atuh pangieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan kawatos ka wah heeh meni asa dipengkek wah geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang wah kahanap monoyot wah heeh Dama ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu da kitu wah sing sabar we heeh kaseur nu karaos wah geus nu mawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wah oh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kagagas kumaha wah teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak pangresa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi ta eta meni asa nu genjang wah irup teh nya wah ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna heuh sarua we anak incu buyut dewe wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang laras jadi depan kolotna digiri harja teh dewe ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu sumuh biasana mah panengah ayeuna mah jadi anak cikal mun deui teh nya pamaget cikana ayeuna mah heeh cikal pameget keun sing lanceuk genep adi genep laras putra panengah dewek teh anak panengah deuleu jang heeh panengahna wah lah keun ngamuing kucu danya kitu teh atuh di dunya mah jajang sumuhun naon anu rek dipika sombong ada aya nu naon anu rek di aku daya akueun geuning cu ih daya wah harta bana pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuh kadun sabarna sajabina ti wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi-wargi di Pangalengan antawisna saha sabaraha asli Bapak HM Dadang Supriyatna deuleu eta direktur eta teh Sumuh. di BCM Bapak direktur kulan Berlian Cipta Mandiri berlian cipta mandiri di ieu tempat teh nyaeta kumaha pokalna PT Magma Nusantara Star Energy laras anu disesepuhan ku para tokoh laras Bapak Supram Bapak Supra aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Sumuh. Pak Agus Tiamsah adeh Pak Ade Kartimin sareng TM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu pangresa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kulan heeh nuntut ngarang akina cep hari tetep tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi kiai haji Kiai Haji kene kiai juara bahasa di TPI teh nya cuk sumuhun heeh alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu laras kulana heeh aja nama di kelas 3 atuh di mas masih pada urang sumur 40 kitu ta ucuk asa kagagasna teh heuh
kumaha wa gening silih berganti ih saling berganti wa awit aki dewek baheula abah Juhari almarhum sumohon teraskeun ku abah Dalang Sunaria almarhum ku abah dalang Bapak Lili almarhum pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum laras sakedeung deui maneh gesep moal lila jang wayahna we cu. kau dari uwa sok kaletikan Lain ngalentikan teh da puguh geus loba nu ngajemput kawas nu ngajurung kadunungan urang uam can boga kosmo geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu dah di antarana juragan kolesterol juragan rematik asam urat ngajemput teteh cu terus dijemput teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut tuanya ngajemput eta cu laras pogo daing teh burut goblok sia Apa nu burut mah tukang genjreng nyariosna. Cep ulah nganuhunkeun ieu ka Bapak Samad miwas setapna sumohon wa Bapak Dan Rami Bapak Kapolsek ya cu sumohon Bapak Ibu Kepala Desa Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa miwas setapna Bapak RW Bapak RT oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana ih kan tenan wa upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang iya tuh kan tenan wa ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy laras urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng amin kapetik hasil kala buahna nya cu amin amin ya ulah kacekek leutik koro duh eta si panas pasihan heeh tak kitu jang oh laras wa saya kahiji nama kadua na nyaeta mah paksa si siam itu jang ih mapaksa si sawi sasi anu pinuh ku barokah pinuh ku ampunan cu pinuh mun seuk urang nadaek ampun mah pinuh ku pangampura tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh laras ti saut ka saut teh biasa cikene Malam dina aya kabungahan ya. balik deui we kanu tadi jang ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati ih kan tenan ya cu mohon da moal aya nu langgeng urang moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teh tebih tina marganing utami saya wa anggang tina marganing utama jauh tina alus sumohon pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah ih da teh gaduh naon-naon urang mah wa nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabai mah hanteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu amin wa urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan yang kesatuan bangsa di negaranya cu amin amin ya kulan wa kulan urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu sumohon pilihan tingkat desa pilihan pilkada pilkades teh didoakeun nya cu laras sawe nu gerada lalaptar ti ayeuna ke nya sumohon sok Sing marareunang kabeh. anu menang mah saha we wa sing marareunang kabeh we sing menang ada moal ai kabeh mah wa teh ih ai doa wa mah da doa agama cu doa nu hiji we menang menang we kabeh nyaeta menang ridho Allah Amin. ya cu sumohon ai ngaran-ngaran menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada Wah. anu eleh lapang dada demokrasi teh sumohon
Salah gitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap menang siap kalah siap menang wa tak kitu nya Cu sumohon wa ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif laras anu aman wa anu tentrem silih asah silih asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping ka nu meunang selamat Anda memenangkan pilihan lurah laras saya akan mendukung dari belakang Betul. cek nu eleh itulah demokrasi betul Tawis beragama eta Oh. sawuyunan ieu mah lain ka nu meunang baeud baeud goreng hate anu eleh kabaruan anu meunang mu puas nu eleh lain kitu sadi lain anu eleh demokrasi mah nya Cu sumohon wa ulah nimbulkeun baeud ya kulan wa kulan heuh kakang lain ka dieu kitu jang omah awah nah moal ka heuh bari ulah menta lagu Cu ai mah awah teh atuh aya nu munut ongkoh yeuh saya aoskeun kan pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR CMR Haji Ajang CMR teh ning sumohon Kemang Boled mang boleh wa dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda laras pamuda palek teh wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang kemang boleh dulu hah laras kemang boleh dulu diteguk punduk ti ieu mah ti perorangan ya panitia munut kawih Temang ya Wangsit Siliwangi ada saya eta dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami sinareng reng-renganana sadayana amin bisa ada wa oke pamunut lagu Wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI Pangalengan PKKNPI wa oh dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus Pak Nova Pak Budi oke ka warga masyarakat sabudeureunnana sumohon oke ka Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung sumohon hah laras wa tak kitu Ju wa hah palurah Tegaluar padadang ka dieu ka dieu kitu ka dieu bete kabar Padadang oh nuhun ka Padadang padadang nuhun ya Tegaluar Pak Haji Yoyo ka dieu Padadan Sundara laras atuh Pak Haji Yoyo ka dieu ka dieu amuing Ujang nuhun suping wa Bang Payuna hah ngintun rokok teh kawa ieu titipan deuleu ieu aya udah bisa di CP Sri Mukti Group Allah nyata Pak Haji Yoyo teh Bapak Haji Undang Pak Haji Nanang Pak Wawan aduh kararempa sadayana nuhun cuah eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu wah di Selaawi Bapak Dalang Arman Kurnia aya Selaawi di Sewu urang Selawi Cisewu sumohon kula heuh ka dieu ka dieu heuh syukur cu cing majeng anu sok lalakon sok kajajang cing maju dina senina sikit konani dari uama geus sakieu uama awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge geus lobanahna nya wah geus saroream uama ngawayang teh cu dina duit leutik mah ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur oh ya da seueur generasi ayeuna mah anu geus boga turunan pan si Dadan dadankeun deh atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden dedenkeun kabarudakeun we nu oh hah nu 30 mah ka anak malahan incu oge geus bari sangadalang anu mah tos palalinter bah hah tepala linter anu 1.200.000 kasih bayakeun ti Banjaran eta incu dewek deh saha Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalam kita ge wa anu Haji Kiai Haji Petekel teh gini oh cilik halus ngajina euy oh saya wa
Bisa membawa cetot nih. Pengen juara. Anu 1.300.000 madalang dahyar we. Cuk Ulah ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya Cuk. sumohon wa. Papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat. Motona teh paneh. Eta keneh barang nama Siliwangi. Bener. pikir ku sia. Eta teh kaurus alam teh ku cara kitu. Usara ciri puji. Silih puji, silih hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji nu ti heula kana ti heula, nu ti heula kana paneuri, nu paneuri kana ti heula, nu paneuri kana paneuri. Ku Rahman Rahimna, ku Las Asihna. Jadi semitan. Nah, sia teh Nya da kudu kitu urang Sunda. Urang Sunda. kabina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Nah, teu kapangaruhan kudu bahas. Dagula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu, Kan beda bahasa. ceuk urang Irian anu, ceuk urang mah amis. Eta keneh barangna mah. Kan beda sebutanmu. Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu. Agar ku bibir. Anggar we amis. Bahasa Indonesia manis. Dari Nya, Benar. ngan bahasa nu beda-beda. Bahasa wungkul beda. Da ilmiah ti dituna mah. Mode timah dialungkeun ke balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung so teh. Cek urang Inggris modal Ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer. Ya momom. Tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh. Eta barangna mah. Barang nama benar. Brai panon poe ti belah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panon poe mah teu nyebut brai. Nyante. Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. Oh nya. Tapi ku beraina panon poe ti belah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyangan bangsat. Teu. benar. Adil we Tukang becak supir angkot kacangan. Banggan ustadnya unggul ente. sugan ustad we wungkur di caangan ku panon poe teh henteu. Ai ojek mah teu. Adil deuleu. Eta. Bukan poe-poe men. Jeung eueuh nunutan deui. Teu aya kitu kan. Nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge. Sakit Sia onaman sok nunutan. boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan. Sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah. Tawaf we tawaf. Ngapoe ngapeting teh. Bumi nawapan panon poe. Teu ngarasa bosen. Teu boseneun. Teu ngarasa capek. Cicing dina habitatna. Masih cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah. Hees nyaring hees. Dahar wae. Lapar seubeuh lapar deui. Diogo sia mah da. Menahan mahnya diogo. Ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh. Kurang. Tong boro make jeung kitu tah dengekeun sampe anu hirupna cicing. Aku bahas sampe. Cicingnya di dinya sampe mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan. Tapi ngagedean. Cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian. Aya beutian. Nah sia hirup nu lelempangan pe ka guna. Oh, Sing era ku sampu atuh. era. Nah teu era Era ku sampe teh bener. Sampe mere ka manusia. Bener satu. Manusia. Meuli carana ditu ka. Bala-bala dua segini. kitu. Ih, ka bala-bala ge nepi kana kerincing. Berbagi lagi. Cok kembangkeun. Dina seni oge bebas berkembang seni mah. Bebas kreatif. Sabab naon? Seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi. Betul? Tiada hari tanpa kreativitas. Kreativitas. Peh dekolaborasi jeung naon ai seni. Tiada hari terus.
bebas ai bahan pemajuan mah bener ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor unggal juru teu listrik obor ngababela geuning ngajuru sinen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh harideung yang irung jeung bujur teh harideung ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bede tuna patroma jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih canggih baheula mah toa oge ek-ekan toa ge baheula memberi akina ge sok anu teu bisa dirobah mah Quran oh henteu Quran mah jakang ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat nya kumaha sangkan hirup sangkan maju sangkan mararajo tingkatkeun baheula mana zaman abah mah atuh da euy naon Kang angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh aya kana ringul nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we bonang goong panerus gampang sakitu padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan bonang tilu gini kan larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah orang Padang lalai kanyo orang Padang lalai kanyo dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo oh gitu bener awak ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu ning awak kreasi karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonangna teh tuk-tuk di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana suarana teh halus bajarkeun teh cenah oh di Sunda papan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 ya pelog salendro pelog jawar tapi Sunda mah pelog salendro sorok pelog jawar naon deh Madalungan Madenda Mataram Liwung loba tah halu tah eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran negara teh boga bahasana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena model cikaracak ningal batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah air netes aya oge nu ngartikeun pikamekeun ini cikaracak ningal batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal lain si Cinira mah anu pecak murid salira nya laras gulang bebas berkembang bebas seni mah bener gitu jeung tibatan aing memulai sini deungeun dayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati ka silih ku junti bener sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung di kabaya we teh mung heeh ayeuna mah ning awewe oge barudak ditong boro eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cuncurunganna teh kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit leung lamun teh sing kayoan mah
Leung mun bos. Ari akang Ya. resep kan kitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kana kitu mah. Teu mun ape ka aing mah. Ngan meureun kawinan lain. Lain. Itu. Lain. Ya jodoh mah teu naon. Meureun diwarah wae. Di warah meureun Gitu. sina muslimah. Naon sababna? Da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa. Kan? Naon hartos saya. Heeh, ai lalaki teh pamimpin teh eta awewe. Oh nya. Yo nanyakeun nih sama teh nyaho meureun nya. Ada Di mata kudu dek ngaji kayak gitu. Di kaler mah teu diwarah nu kitu. Di kaler teu diwarah nu kitu mah tak kabeh aneh. Heeh, cek aing oge. Kudu loba gawe teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pengalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu akang aya barokah. Balik lempang, balik Gitu. Alhamdulillah saprak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing. Naon dimitoskeun dari akang Dimitoskeun dibid'ahkeun, dikaradil ditahayulkeun. di animismekeun. Mau ke jeung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh nanaonan. Pada ngadeug-deug nih. Yang pada muja. Di Banyuran kuburan teh kucai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ai nu sorangan teh. Ka ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna. Bisi. Karunya Bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wasi kuning, Wasi kuning. tulisan ku basa Arab. Lecir gini ku minyak sengit. Aduh, para kidagang. abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Ai para kidagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur. Benar kan, benar. Dimitoskeun nih. Murukan kituna meureun. Marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulekna. Da eta bisi tinggal ka jelema awam lainana. Padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang. Aya teh kasemaran. Heeh. Di urang di manusia teh kabeh oge. Aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah Kumaha? diinjeum teh teh diinjeum di mandian. Di mandian. Unggah bulan mulut. Saina dipake mandi ku maranehna dieu nya. Nya. Karunya. Komo bulan mulut mah perebut. Karunya aing waduh. Manya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia. Jelema padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah Padahal marte eta. cirina manusia beungeutna kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate Buruan ate teh gamaran. nu matak Semar mah teh di baju hartina lain teh boga baju Batik opat. ulah di aku segala rupa oge nu matak ieu nama bapak aing teh ieu Ya, nah ciga. aing mah hayang gerak kiamat oge kitu teh hayang gerak nempo di neraka kakerbekanana jelema ieu ye Naon we kejog di neraka, naon we kejog. da doraka teh aing atuh Aing ngomong janji Bandung Bapak Doraka. sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna Bagi Doraka, wah kamu jelema kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tong di Bandungan, wah, babu. Di Bandungan lagi pika keuleun. Oke jeung untung Bapak. kana sungut mun kana baju geuleuh Jadi mah punung kalau teh daek babasaan teh. Kamana karep Bapak Dorakati anak, Bapak Dorakati anak. moal kerupuk kecicing bikin anak maneh ka jauh Usaha. dagang Usaha teh. Anu milu usaha teteh. Mending ngagebog tukang kerupuk. Nu usaha teh. tukang kerupuk molotot teh ka aing padahal eta teh usaha sarua we jeung aing nya euy Sarua. heuh didoakeun jeung payung euy Amin.
Doa anjing logar oli aku Bukan kerupuk kanaman teu make sosis teh. Rancatan. naon ya teh Sora naon Kang sora salap. anu dangdang teh jam 10 keneh. Kacing cetek di sana. Sada sora bango. tak kitu nu matak teh geus lebah dieu Heeh. urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah Eta pageuhan beragama teh. lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mangadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora oke mah Heeh, bener. karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui Da kumaha ari aki-aki. aya adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh Mun urang Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun ya euy napas ponok meureun. la ilaha illallah lah Mun urang mah ku budak ora atunya wah khawatir. pala wargi subuh ning karunya Gugahkeun budak. gerah-gugah pala wargi gerak kapala syar koho meureun Kacai kira abdas kuramas. gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok Ai ngareret teh urang eueuh gitu teh. barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok ai dipaok teh ku incuna deui aduh Teh sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus. komo ka saya teh mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung Nah maok naon ari akal. lain mau atuh dengekeun heula Kenapa ke ditenggelan itu? yo mau ke situ teh Oh bisi barang paok. meureun geus salat asar teh meureun tunuh Oh tunuh. duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun Angkep berat. yo jetrek we kana pangeras suara adan Allahu Akbar Allahu Akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kare 4:30 atuh puguh nu parwasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge da ieu mah keur latihan Banyak ya ada latihan ya. aduh ampun Ini kan kaera itu teh. heeh aduh ampun karunya nek euy Nah, tekang batir aki-aki. pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan matak ai panggih masjid teh kitu ngabiri gidig Trauma meureun. Trauma. ai di imah sorangan gini nya Oh, ada geus maot ini meureun. heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu Masak mah teh sendiri mun dina lagu eta. heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga setengah genep lalajo asep show Asep show teteh geus ana asep show buka. ngesan asep show adan tuh dibuka kieu we aya TV hitam putih Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. teu menang di gedean ini jeung gegerjedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh ngadep bari lalajo TV ngadaguan jam genep yo kerelek ke HS lain beuki HS lah siakinya Eta bobalak tunuh aya wae jangan ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha teh teh. la ilaha illallah korejot teh mun teh joko kocok we
nyokot cai Allahumma lakasumtu gitu teh nih barang rekrut diinum Maka? dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh orang teh bukan teu sahur henteu tapi kuat puasa mah kuat dan sampai jam 11 maot mereka teh mah salatri alah karunya aing watir kaki-kaki mana aya keneh di bere nu karunya mah tukang bandrek nah oke karunya ke tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake di paehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe geuning nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal ke gedona jauh gugulutukan geuning aya opat siki kulub sampe we suhu ke opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebarasi heula aya dielapna teh ku lawon beureum ya pan aya masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah aya masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek kajawabna kantong ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajleng eta mah wah turun mau paneunguh berengbong tukang bandrek lompat babari wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu karem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we sebagai gitu teh Kan pondok umur tapi ka pondok umurna dari masinis heeh loba dongeng-dongeng nu karana itu mah deuleuh akan ayeuna mah orai-orai ge diralaan ieu di alaan padahal teu kudu hese ngalah orai mah mawa kerupuk we dua blek di kamanakeun ya Kang pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh gitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing teh dahar nungguan orai nawan Agonya wah saya Gatot Kaca nepi ka ieu kaula Gatot Gatot naon Gatot naon Gatot kajleng mun teu salah ieu anak si Semar ieu geuning uninga alah subah kapihatur Raden Gusti Prabu teu sudi aing disemaku anak kuyuk ayo maksana kan bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula teh aing nyaho meureun made oge 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup ya Dang sami atuh sareng abdi teh ajian teh salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 hirup ya tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu moal kilo maksudnya 1000 tilu lah datan nerat tangga demam tuli datan nerat tangga demam pakulingan Raki Kang Prata tenangkeun gak tenangkeun
ada tenang ya ge. Lain oi yan karasa seri banding waing memang kan langkung tipayun masemah kabeh atur teh sudi aing dari mana wah ieu teh pancen ti Batara pikeun bayahan aing bener kunaon atuh salira teh beut ngalibatkeun nagara anu temahna kapan dugi ka ansor lebur papan Katolik nak bade ngeureuy memang kapuguh salira nu dipialana ayeuna mah rupina moal aya hampura baheula aya hampura Wah. lah palang siang buat teh aya Rajapati kan tapi gede nama gede itu tuh gede nama wah tapi dedeg ka dieu kan dia tulang bukan tulang leh tulang dudungan dewek mah lah dudungan bukan tulang ai itu kamu tiba heula sia teu bosan mamawa dukun kasaha teh ngomong teh kasia membawa kurang aja pas kebae luar ku aing geura ulah beda-beda teh gas nah Umar kan ulah nafsu teh pepes tinggal ieu ka digisik ku aing mah baru kan aing gas kebae Umar ulah kana hate atuh kebae kami halagan ka tuman eta buruku sia kudu tuman kan tuman kan tuh udah siapa tuh pedang dicarek tuh padang dicari kirupna diur karena picirakeun ampun namun itu ditewak tuh teuing teh geus kitu weh gini si cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si cadok sia depok elah sageudahna we ampun naon sia datang ka dieu pokoknya mah siling nek taluk atau ada kumaha aing mah da moal taluk sia hah aya kitu Asa ulah kasinggung moal. urang patutunggalan we sia mending gelut atau mending silihina Gitu ya mending enteng teh. silihina kumaha silihina silih ledek kalau nu ambak eta eleh Enteng teh mematikan. enteng mematikan nu ambak eleh gitu anu jadi sia dor aing hayangnya parah dek aing heula dek mana heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itu lah. aing heula berarti masa aing eleh lai pohon deh teh hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah Sing parah sing kanyerieun ya. si cacing sia teh teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu Si cacing sia teh si bau kelek cacing yang waduk. si gede waduk aing ge nyaho ka akaran sia nepi ka kitu teh waduk Waduk. Cacingan waduk teh. sia teh sabenerna mah teu boga kolor kolor oge meunang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ti lemah deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok abina-bina teuing wah kuatan euy Sacan parah. kuatan euy bejakeun si teu boga acara gitu si teu boga acara terus aya keneh si geus teu payu Tapi kata hare-hare gitu. kaelehkeun ku anak sia teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia ti si dadan aya
Jegablek kakenyos. lain Di lobang nganggur aja nama gitu. Harga sia teh eleh keneh ku dalang diajar. Itu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Kuat euy. Geus. Ya ho maneh inung maneh. Ya ho goblok da inung aing. Tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa. Jalan teh. Tapi sia teh tina bool. Leuwih peuri Di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung. leuwih parah Inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si leng teh tina hileud peuteui. Ngahina inung aing ambak eleh tumbuh. Aduh Gusti pajari inung aing hileud peuteui. leuwih peuri Parah Gusti tuang nunggala. Sekaing oge nya. Gusti kahina pajari inung abdi hileud peuteui. Padahal inung aing mah hileud orok di sia. Beda. Tegerakeun kategan paeh maneh gatul kada. Ya, tegal pati ilang dunya sawarga kunawi ayu. Apatan patah perlecang bulan 14 tegel temaneg Balumbang Timur Jalan Gere Sedapuan. Woi. Rasa hebat. Kakang Sutiya goblok nyebut ngaran aing keur ngora. tuh Raja aing deh. Ya. Aya leuwih na ti baheula teungeulan teh lumayan. aya masih etik mah Hai. Rasa. Hai. Woi. Ayo, dan. Aon, sahabat abdi. naon nyamat naon Icing atuh sia. Woi. Abdi. Aon. Nyungkeun duit. kan ngaganggu we si eta mah Woi. Abdi. Woi. Ah. Oh. Ayamnya Agun mana dia pipil wasya Agun boleh pikah guluhun nasi goblok. Kulo dah teleponukna karayung. sugan teu mau mundur deui Gatot kaca. Anda mah. Cing tong ditandung ya lah. Ayangnya. Ya. tuh aya eta tekang dunungan teh beunang akang babuk sekali deui Hudang sia. Mina teuy. Kan. Di kumaha teh? Penting we.
mau dibanting abdi keur ngorakeun ya Masa banting naon? bahasa ngabanting banset aduh dibanting banset tapi nu bareuh leungeun hah anu dibanting banset anu bareuh leungeun margi bansetna cicing dina batu Pangintan. Aya we penjawab bener di sana. sangga teuing euy mun kadegan naon sehingga ketika punggur ge kitu teh ilmuna teh Sekedap lagi ngorejat. sakedap lagi ngoreja teh keuna kana taneuh hirup sia teh mah Kop antol nama. cukup anta ya gad antap antap jejak iya sehingga main tanda leuwih hati kitu we Waduh, kan si leuwih peuheur nya lah lain sadarnya. nya lain sadar Kalau kan neutral. neuk jelema Wah, nya kurang batu. kan naon tamihan naon tamihan teh eta teungeulan Oh, tamihan di tanaga teh sakedik nya sirana kejar cenah. bakating kepika geuleuheun tamihan pandangan aku teh ucing wawakeun ka maneh wagan heula raosan Da bae lagi ngomong saya teh mah. wa kunaon riret agan mereka kesempatan ka manehna keur narik napasa ngan di lebah dieu wa naon nun agak naon ngaleos heula diuk lah diuk anta kotor di dieu ya Ai teh mau jauh jeung dudungan teh. wa kula kumaha nun tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kaayaan gelut murid ieu sedengkeun kudu disetorkeun teh layona atara pikawartoskeun maot saha teh eta kakang Nalakasura ai kitu ieu teh setiap anta kana taneuh pan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lila nama geningan aya rinyuh mawa taneuh kaluhur rag-rag hirup deui sanajan ayeuna di kuat-kuat digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ba ieu ngatu kaya Pak jangakeun kawas sugan wa merek kamandang wa sasireun sabanyereun wa Cing kumaha ngatu kaya wa tulungan wa Akang mau nyebut gua tuh. kasah sia teh nyebut wa teh Menang. kawawani Menang. sumuhun di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer heuh di dieu oge atuh pangalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir teh mah jar Atmosfer ieu mah. atmosfer oh atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos teh mah atmosfer teh nyaeta angin bumi yeah. Tak saluhureun eta aya hampa udara luar angkasa yeah. Tak dina hirupna deui oge moal bisa ngarengha paeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi nya eueuh da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi teh mah Tarasi sama atuh. Jauh-jauh. Lain eta ka nyaho Semar nepi ka kainya Wah, nya ada tah kolot. Apa atmosfer? sugan teh ka nyaho teh melak sampeue wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi Wah, kolot mah tuh. nyaho hampa udara ai ceuk maneh hampa udara naon pare geuning di mana eta taya eusia teh hampa apa teh siap pelgum ari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teh dahar teu nginum tapa ai tapak mah tuh di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh tapak goblok sia ai tapak mah urut atuh heuh eta oge
urut si ayah. Ai urut mepa dangukeun di mana urang boga rezeki jangan kudu daek ngurut yang ngirit eta mah. Ngirit teke. Ai ngirit mah di mana bapak rek init, Pak abdi ngirit. Ngirit. Ingeus da sia teh. Batur keur bingung deh ya mah. Digalakan kudunungan kita kan dengerin. Aitan terojoli Geus selek ulah ditu teh si burung. Kitu we sia mangga heureuyan. Supaya ulah stres. Ulah tiris teuing atuh Pak. Jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer. Jadi alungkeun we ka hampa udara. Moal aya oksigen tadi dinya bakal kakalayangan. Moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer. Dina asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngacrang deui. Kagantung sama cu. Geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu. Wah, boting geus. Paingan pepotonganna teh apa? Pepotongan bapak di ditu di luhur. Saha? Nini anteh. Oh, bisa jadi teh. Di atmosfer teh. Heeh. Masih acara sia pepotongan lain ini anteh. Jadi naon? Nini muntaber siapa? Aduh. Kali deh. Nuhun wa kaharti ku gaula. Eungeuh di dieu. Mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja. Kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka. Siap wa Wilujeng perbios Pak nyaho ti mana teh kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula Sakola jauh. nyaho di naon sia mah Ucu baca getara. hirup kurung batok teh Batak itu tak bukannya ho. dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung jeung teh di awang-awang Banyak. atuh ti bebeut keneh meureun Aja ngait kenana kana. meureun eta teh ka itu luar atmosfer mah nya Oh, modal sia woi Paman Praja Musti Praja kapal matan dan tawe sesa sabta purmu bajiring tapak nela tolong woi iya woi wah Raden Gatot Kaca ngare kekuatan anu luar biasa inggih. malahan sadayana ge araraneh mancatna Gatot Kaca istuning teu katingali dahsyat itu Dahsyat pisan teh mah. heh Dahsyat pisan ku dunungan. ngejius ka luhur ngangge kakuatan Praja Musti seueuan Kawas jet. ngembul we hasil itu Putra Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi Ya inggih. kakalayangan di hampa udara masih pate tuakan cing salamet agan cing salamet Alhamdulillah. mau kaning geus nepi ka itu mau bisa ngarenghap dulu moga-moga we tiasa mulih deui Amin. tah ieu anu nepi ka Malang teh bisa balik deui Oh, jadi kayak gitu akan. aduh palang siang lu Palang
siang naon diakar. Anjir. Halo. Selamat agan. Selamat wat. Halo. Ji, selamat Ji. Selamat kakang pola baca. Tugas tadi Gusti Batara eta mah Sumuhun ti Ramana. yen tetep syuti jate heuh Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua teu boga anak marawat duanana. Sumuhun Gusti Batara. Tapi disagedengeun ti eta teh cermin ya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep kudu menang tuntutan heuh. Bener. Da loba ieu masalah anak dipiningan, Dibela. dibelaan. Sarua we jeung ngarojong kana kajahatan. Bener. Atuh budakna teh kalah gede hulu. Nyeta kitu. Ya. Ulan. Alhamdulillah salamet euy. Pejahna Nalaka Suraboma Sumuhun. sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna. Laras kan. Tatu ku hal sakitu hapunten tina sagoro pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia. Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energi. Sumuhun. Ya. Nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sibarasari tutup lawang Sigotaka.